Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngajengkeun deui kana anu salanjutna nyaeta bagian halaman 59, bagian parun hal yakfi ar-romalu an-naim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Parun ari teh hiji cabang. Hal yakfi naha cukup naon ar-romalu keusik an-naimu anu lemes. Qala ngadahu saha al-asnaiyu Imam Asnai adakhala parantos ngasupkeun saha al-ashabu pirang-pirang sahabat ar-romala kana keusik an-naim anu lemes. Fi ismi turabi dina ngaran taneuh garing. Wajawaju tayammuma jeung ngamenangkeun para sahabat at-tayammum kana tayammum bihi ku itu romal. Qala ngadawu saha an-Nawawi Imam Nawawi fi fatawihi dina fatawina Imam Nawawi. Lau sahiko lamun dibubukkeun naon aromalu keusik wa tayammama jeung tayammum jalma bihi ku itu romal jaja maka meunang tayammum. Wa muqtadahu jeung ari pamentana Imam Nawawi ajza'u eta nyukupkeunana romal. Ajza'uhu eta nyukupkeunana romal bita'biri dina anu lemesna di anna turaba lantaran saestuna taneuh imma lil istidhari eta bonaha karana ngadzahirkeun aulil jam'i atawa karana ngumpulkeun baina nau'i dina antara dua warna at-tahuri anu suci litaba'udi karana ibadah bi itlaqil ismi kalawan ngucapkeun kana ngaranna. Wa kullu dzalika jeung ari sakabehna itu ta'abbud maujudun eta aya huna dina ieu tempat. Wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Parun ari teh hiji cabang lawwalago lamun ngaletak pil ina'i kana wadah kilabun. Dijieun pil ina'i lain kitu tuh. Lawwalago lamun ngaletak pil ina'i kana wadah naon kilabun pirang-pirang anjing au kalbun atawa hiji anjing marotin sababaraha kali. Papihi maka eta tetep dina itu wulug dina itu walago ar-rajihu ari parabutan yakfi lain kita tuh hilapun ari parabut ar-rajihu ari kaul anu rajih mah yakfi eta nyukupkeun naon sab'un 7 kali. Walau waqa'at jeung lamun tumiban naon najasatun uhra najis anu sejen pil ina'i dina wadah alladzi anu walago anu ngaletak fihi kana itu ladzi naon al-kalbu anjing. Kafa maka cukup naon sab'un 7 kali. Walau kanat jeung sanajan aya naon najasatul kalbi najisna anjing ainiyatan eta najis bangsa ainiyah falam tazul tuluy teu leungit itu najasah illa bisalasi gosalatin kajaba ku 3 kumbahan. Masalan umpamana husibat maka diitung itu salasin wahidatan kana sakali ala sahihi cek kaul anu sahih. Walau walago jeung lamun ngaletak itu kalbun pisyai'in dina hiji perkara najasahu
maka nganajisan kalbun hu kana itu syai fa asoba tuluykeuna naon dalika itu syai'an kana hiji perkara ahoro anu sejen syai'an ahoro kana perkara anu sejen najasahu maka nganajisan itu syai' wa wajaba najasahu maka nganajisan itu syai' hu kana itu syai'an wa wajaba jeung wajib naon goslu dzalika ngumbahna eta perkara al akhara anu sejen sab'an kalawan 7 kali walau walago jeung lamun ngaletak kalbun amin jamidin dina kadaharan anu teuas alko maka ngalungkeun jalma makana perkara asoba anu keuna kalbun hu kana itu ma wa ma jeung perkara haulahu anu sakurilingna itu to'am wa baqiya jeung tetep wa baqiyal baqi jeung tetep sakirana ala toharotihi kana sucina baqi walau ada khola jeung lamun ngasupkeun naon kalbun anjing rosahu kana kana sirahna kana huluna itu kalbun pi ina indina wadah pihi anu eta tetep dina itu ina maun ari cai walam ya'lam jeung teu dikanyahokeun itu kalbun hal walago naha ngaletak kalbun pihi kana itu ina amla atawa henteu fa in ahroja maka lamun ngaluarkeun itu kalbun pamahu kana sungutna kalbun ya bisan barina anu garing lam yuhkam maka ulah dihukuman itu ina bin najasati kalawan najis. Ngopi lah wa kadza jeung nya kitu deui in ahroja lamun ngaluarkeun kalbun hu kana itu pamahu rutoban barina baseuh ala rojihi netepan kaul anu rojih li anal asla lantaran saestuna asalna adamul wulugi eta henteu ngaletak wa baqaul ma'i jeung tetepna cai ala toharoti netepan kana suci warotu batu jeung ari baseuh sungutna kalbun dijikeun warotu batu pamihi jeung ari baseuh sungutna kalbun tahtamilu eta ihtimal naon annaha saestuna rutubah min li'abihi tina eta tina li'abihi naonnya tina kedena kalbun pala yutrohu maka ulah dialungkeun naon al aslu asalna bisyaki kalawan mangmang wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga wa qulu syaihi jeung ari dawuhan syekh ihdahunna lapat ihdahunna biturobi yak tadi eta netepkeun itu kaul al iktifa'a kana ngalap cukup pitangpiri dina nyampuran biguiril ula kalawan lian anu kahiji wal akhirati jeung anu akhir qala ngadawuh Imam Nawawi fi asli raudhati dina asalna dina matan raudhah kitab raudhah wa yustahabu jeung disunatkeun naon ayakuna yen bukti naon aturabu taneuhna bi ghairi sabiati dina lianti anu katujuhna wal ula jeung ari anu kahijina aula eta leuwih utama qala ngadawuh sal al asna'i Imam Asna'i wajawajut ta'biri
jeung ari meunangna nyampuranana taneuh fi ghairil ula dina lian ti anu kahiji wal akhirati jeung anu akhir mardudun eta ditolak dalilan barina make dalil bari make dalil wa naqlan jeung mindahkeun amad dalilu anapun ari dalil pali annar riwayati maka eta saestuna pirang-pirang riwayat arbaun naon arbaun aya 4 ula ari anu kahijina ulahunna ari kahijina tina sab'ah wahia jeung ari ulahunna fi muslimin eta di Imam Muslim wasaniyatu jeung ari anu kaduana wasabiatu jeung katujuhna biturobi kalawan make taneuh rawa ngariwayatkeun huma kana itu saniyah jeung sabiah saha Abu Dawud Imam Abu Daud wahia jeung ari ieu riwayat makna riwayat muslimin eta maknana riwayat Imam Muslim wa afaruhu jeung nyampurkeun jalma hu kana itu ma'an asaminata kana kadalapanna biturobi kalawan taneuh wasumiyat jeung diaranan itu saminah saminatan kana kadalapan biang tibaris timalir turobi kalawan ngitung makena kana nyampuran taneuh war riwayatu salisatu jeung ari riwayat anu katiluna ulahunna eta mimitina sab'ah au ukhra atawa akhirna sab'ah hunna au ukhrohunna atawa akhirna sab'ah biturobi kalawan taneuh rawa ngariwayatkeun ha kana itu salisah saha ad-Daruqutni Imam Daruqutni bi isnadin sahihin kalawan isnad anu sahih kama seperti perkara qala anu parantos ngadawuh Imam Nawawi hu kana itu ma fi syarhil muhadzab dina syarah kitab al-muhadzab wa rabi'atu jeung ari anu kaopatna ihdahunna eta hiji-hijina tina itu nu tujuh qala ngadawuh Imam Nawawi hu kana itu ma fi syarhil muhadzab dina syarah kitab muhadzab walam yasbut jeung teu tetep itu kaul wa qala jeung ngadawuh Imam Nawawi fi fatawihi dina fatwana Imam Nawawi innaha saestuna rabi'ah sabitatun eta tetep fa'ala takdiri maka tetep ngira-ngirakeun fa'ala takdiri subutiha maka tetap ngira-ngirakeun tetepna rabi'ah hiya ari itu subutuha mutlaqatun eta mutlak wa quyyidat jeung dikayidan itu rabi'ah bil ula kalawan anu kahiji awil ukhra atawa kalawan anu pandeuri pala ya juju maka henteu meunang naon al adulu pindah ila ghairihi kana lianti ula jeung ahor littifaqil qayyidaini karena mupakatna dua qayyid ala nafsiha kana napi ala napiha kana nganapikeunana wallahu sareng ari Allah a'lam eta langkung uninga dicekapkeun bae sakieu kurang lebihna mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh